Di dalam sunyi ku tak terasa, menjaga tutup mata dan jiwa. Dari hati tumbuh cahaya, menjadi jalan bagi sesama. Bakti pada Sang Maha Suci, bakti pada Ibu Pertiwi. Saat manusia menjaga nurani, alam pun kembali bernyanyi. Ngertakan bumi lambat, menata bumi dengan cinta. Rumah terisi lumbung bermakna, sawah menghijau sepanjang masa. Ngertakan bumi lambat, harmoni langit dan manusia. Saat hati hidup dalam dharma, damailah bumi untuk semua. Air mengalir jernih kembali, hutan menari diterpa angin, pohon berbuah, hujan pun turun, harapan tumbuh di setiap musim. Bukan karena ingin berkuasa, bukan demi nama semata. Kesadaran menjadi cahaya, menghidupkan seluruh buana. Ngertakan bumi lambat, warisan leluhur Nusantara. Dari hati menuju negara, dari manusia menjaga semesta. Ngertakan bumi lambat, huruf menjadi hirup mulia. Selama cinta tetap menyala, abad demi abad kan terjaga. Ngertakan bumi lambat, harmoni bumi, harmoni jiwa. Sang Hyang menyatu dalam rasa.
tahu teh hayang nanyakeun hurip hirup malah alam. Hurip hirup malah alam disebutnya nyata ngertakeun bumi. Lambat naon hartina Pak? Tah ku dewek dipenyerbeaskeun urusan masalah eta. Ai lambat aya genep perkara anu kahiji aman, tentram, damai, tertata, makmur jeung sajahtera. Aya makmur kaya urang hirup di alam dunya teh bukan daek ke urang teh ngerasaikeun alam makmurnya cu. Kaeta isina. Eta teh kitu. Bumi teh artina teh bumi jagat tanah tempat terpijak. Dua ari ngatakeun tempat cicing dunia jeung nyata. Tah urang teh di dunia anu nyata cicing teh. Contona pare katingali beureung kumaneh jadi tina taneuh nyata pan. Nya katangkalan sakerimurna nyata dilestarikeun ku urang. Mata ayat tilu perkara jata hirup eling, hirup nyaring, dan hirup cicing. Anu hirup cicing mata tangkalan. Anu nyaring mah sasakoan, anu eling mah urang manusia anu gelar di alam dunia. Oh eta heuh. Ayeuna si lain teh kawannya. Rek angeus itu anu paus takade can beres nakutan parena. Heuh syukur sok tuluykeun si lain. Jang kapanggih berinya betenya heuh. Alhamdulillah Gusti Bapa dijebenyer beaskeun bari jeung istilahna terek acik keneh heuy. Nuhun Pak Hajade hatur nuhun ya nuh. Saparena rek ditutuan dina lisung. Bisa jajak orang ka Siron. Alhamdulillah ya.
Boga ngeletik si gede teh. Eta mana gede tuh? Naon? Bobogohan mana? Mai, we air lepah macamnya. Cek air oke. Di dalam jerocalan tiada yang tahu beras dan ternak. Nah, ngobrol beras ya. Curug anjing. Si ngobrol. Bahasa. Bahasa buta mah kitu. Gitu ya. Disitu jadi buruan sih ah. Abong buta. Abong buta. Kita dia we. Guys. Ayeuna mah urang tutubulan cik aing. Hah? Urang tutubulan. Tutubulan? Heeh. Tutubulan kumaha? Tutubulan. Dingangan ieu dingangan isu. Kumaha tutubulanna? Oh, kayak orang petakeun geus anjing dewek. Tutubulanna dingangan urang sakalewang patutubulan teh taat. Maneh jeung dewek. Ah. Aduh. Aing tutubulan itu bisa. Tutubulan. Kumaha tutubulan? Oh, sekarang Sok atuh di Melanda lah. tutubulan. Tos. Kumaha tuh Tos akang kedeuleuh tutubulan kita teh? tutubulan. Ah, terus. Ah, kia. Ah, sok. Oh tuh. Abong buakan. Goblok teh balik. Kumaha tutubulan teh dia? Heeh, sok. Barep. Lesok teh tahu. Sok. Tutubulan. 1, 2, 3. Gerong deui, gerong deui, Gerong gerong deui. deui, gerong deui. Gerong deui, gerong deui. Gerong deui, gerong deui. Nu tutubulan. Gerong deui. Aing ditinggang dulu aing anjing ada. Eta tong anjing-anjingan wae atuh. Aduh, eta halu. Tapi ka pancugrarai. Mun aya poe ditinggang dulu nih. Ah, gini kayak tak. Lain atuh mah. So. Terus keluar anjing. Eta bahasa ih. Keluar. Isok panitia anjing-anjingan wae. Aing deueul. Siap. Pegang wae. Oh. Nu kena, kena. Aduh, kelo wajib we ka mananya? Nyumput. Di dia cina ieu. Aduh, sebab masih ada si goblok. Masih ada kenaon. Eta teh bokap. Pemanianan siarangan. Lain wing tepat, ketuturan. Ketuturan jual. Bulan. Tuturan jeung naon hajak lisung. Pakai lisung. Nah. Uing teh hayang nanyakeun ka Bapak. Aya hartina tuturan mah aya. Baheula mah keur zaman baheula lamun rek ngariaankeun erek ngawinkeun sok tutunggulan heula. Taueuh jarang masjid jauh ka masjid. Ayeuna mah loba sepikan. Baheula. Oh, tah lamun aya samagaha sok tutunggulan. Kalau baheula mah jauh ka masjid aya ge tajud. Eta teh,
Cirina panggeuing. cirina panggeuing. Tanggeus mandi langsung ablas langsung takbiran. Salat duha salat gerhana ayeuna. Baheula mah eta salat takbiran di Tanjung. Oh, kawin ka bapak. Nanya kenaon? Aya Pak RW mah. Aya Pak RW 13. Pak RW 13. Atur nuhun dan Ibu RW. Alhamdulillah. Mangga keturun. Aing ngarang-ngarang tutunggulan teh tapakurangan urang. Eling Kang Maha Suci, eling Aya Kang Pak Maha Ustad Agung. Almin, Pak RW 14 wah. Hatur nuhun. Ahmad aksi lain kade. Dina ayeuna hirup keur di alam dunia kudu awat. Mawas diri hirupnya. Hatur nuhun Pak. Sok eta teh bisu keur kasa keur ka Pak Ustad Ade. Pak Ustad Ade teh pesen lisu. Sabaraha hargana atuh harga. Saritona we. Syukur si lain teh berarti amanah. Nuhun sok kulik. Assalamualaikum. Ya. Wa lain kirang sono nya cu. Tanda-tanda nah urang teh geus. Cuwet atana teh geus deukeut nya. Cu. Insyaallah iraha lain waktu urang tepang deui wa di lingkungan